Iya lebetan ku ibu-ibu, murang kalih rada kapengker, sadena ku ibu-ibu ka dieu ngared-ngared. Sok nu rumasa istri, nu rumasa ibu-ibu ka dieu ka payun merapat. Sabab abdi istri janten hoyong di payunan teh sadayana kaum Hawa. Teteh ulah ngabujuran kidu, malika dia, malika dia. Hey, hey. Yeah. Sok neng naon nguruskeun dia calik teteh. Nguruskeun bantal. Wios teh kedah dikores ya. Sok ieu kosong kene palih dia. Bapak hajat ngingadeg atuh da cangkeul calik we na kursi. Panganten nu mana ya panganten? Panganten hitan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang semangat sallu ala Nabi Muhammad. Nu hoyong kenging syafaat ibu semangat ngaos. Komo tita tadi tos diajak ku terbangan ku grup hadroh mau sholawat sasarengan. Mudah-mudahan jemaah nu hadir urang dieu sadayana ku Nabi disafaatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sadayana bacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih teu acan kompak sadayana jawab salam abdi. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan. Manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan ibu-ibu yang menjawab salam semoga awet muda jeung bahagia. Ngan ibu-ibu nu beh ditu nu teu ngajawab salam didoakeun ku abdi salakina sing menangkeun mamah muda. Amin henteu eta. Sok atuh balikan deui sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah Ceyayah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Hiji deui aya ragaji di imah Ceiroh nu keur ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Ibu hoyong ka Mekah. Paingan amin menitarik. Geus dalaptar encan. Moal nepi. Sabab ibu ka Mekah teh kudu daftar heula. Mun ibu ka Mekah kudu daftar heula syaratna berarti kudu aya dukungan ti salaki. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sok pasihan palawangan nu bade kaluar. Bade kaluar bade calik. Pokoknya mah jangan ada yang kesana kemari. Ngawas da mualami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Neng nuju ngurus ke naon ieu teh? Aya naon? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih banyak untuk grup Hadroh Ijotomat Ikatan Jomlo-Jomlo terhormat. Yang paling saya banggakan karena di sebelah sana ada neng-neng cantik jelita. Grup Ijolumut Ikatan Jomlo-Jomlo lucu dan imut. Merupakan santriah. Santri ibu adalah nanti akan menjadi ulama di masa yang akan datang. Santri lalaki sing jaradi kiai, santriah sing jaradi ustadah. Ibu bisi gaduh anak gadis, anak parawan, bikin hiji maka santri. Usahakan ibu gaduh minantu teh santri. Sok ajaran geraku ibu engke. Boga minantu santri mah genah. Boga minantu santri mah betah. Santri mah teu hese, mitoha koret di rukiah. Pamajikan goreng adat di adanan. Neng semangat ngaji di pasantren, bangga jadi santri, kajen teuing dicaci dan dimaki, sok aya nu ngalecehkeun ka santri teh. Dah cenah santri budug. Tong nyebut santri budug, ibu tuh Kang MC, Kang Ajengan Munir, Kang Ajengan anu tadi kori sami eta teh mantan-mantan bararudug. Abdi ge kieu-kieu teh ibu yeuh bisa kieu teh ieu teh ladang mas santren. Maknya bisa ceramah ladang budug. Ngacaprak. Hidup santri. Subhanul yaum rizalul ghad. Santri nu keur ngaji, budak ibu nu ayeuna keur mondok di pasantren, ulama untuk di masa yang akan datang. Kajian teik neng ayeuna tidak tahan merasakan kegatelan karena neng bararudug. Wios budug-budug ge barorok. Di mana budug barokah? Itulah neng keur ngora ge geus diuji urang teh ku Allah teh. Di pasantren geus aya ujian ku budug. Urang ge sarua geus kolot hirup di alam dunia mah tidak lepas dari uji. Sing kompak coba rinta tong boro-boro urang zaman ayeuna, zaman baheula tuh tingali para pejuang Republik Indonesia dari mulai Teku Umar, Hasanuddin, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro sampai Haji Jenderal Mustafa sarua diuji. Kunaon diujina? Ku penjajah Jepang jeung Belanda. Urang mah geus teu dijajah ku Jepang jeung Belanda, ngan urang titip sing kuat ku gogoda sabab hirup di alam dunia komo cek beja di lemur Cigaruk. Gak mah loba jurang-jurang kemaksiatan. Jurig cenah. Boa edan ya. Naon nu dirasa eueuh cing jigana jurig. Bu, araya kajen ngaji nundutan eueuh kajen nu penting mah akidah iman sing kuat. Komo lalaki mah sing pisan iman kuat teh kunaon? Sok loba godaan ke lalaki mah. Lalaki mah sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Randa deui. Heuy, aya randa di dieu. Sok lah abdi mah hayang apal nu mana ngacung randa. Ulah nyebut randa kolot, ulah nyebut nyanang ora eueuh. Keun bae ulah jadi penghinaan ka randa, sanu hayang atuh jadi randa.
Keun randa-randa ge nu penting mah ngeureuh ngaji, ngeureuh ibadah, di mana aya rana ngeunah. Mun ngeunah ge laku ece. Puguh matak jadi rana ge bau. Ada tong boro-boro ibu pakuwu, aya pakuwu. Nu mana pakuwu? Mau sarua pakuwu ge dijieun nama tinu barokah. Tah parah pakuwu warga geus disebut bau kakuwu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aa grup hadroh tong lalungsur engke urang sholawatan. Terima kasih untuk Bapak Ono. Tingali Pak Ono meuni jiga pangantennya. Buhun gaya di jas di dasi. Aduh. Buhun atawa Pak Ono ketos dihitanan deui ieu. Iya sohibul hajat, sohibul walimah, abdi teh moal tiasa tepang sareng urang Cigaruk dak mun teu aya nu ngonang saha nu ngonang abdi Bapak Ono. Ari Pak Ono teh urang mana? Urang Jawa. Da lamun urang Sunda mah moal Ono ana ece. Kapan ari Sunda jeung Jawa ngaran dina bahasa beda. Sunda mah identikana A, Jawa mah kana abdi ngaran Aah kabah sabab asli abdi orang Sunda. Da kamari mah kantos abdi ceramah ibu ka Jawa Tengah, di Tegal, di Brebes diganti jadi Oo. Sok geura bantuan atuh nyora. Mun di Sunda nana, di Jawa mah oh, sing tarik. Mun di Sunda tata, di Jawa. Mun di Sunda batal, di Jawa. Mun di Sunda baal, di Jawa mah. Cicing ya bakal ngabedakeun bahasa akang. Keun bae lah ngacaprak oge geus peuting ece. Keun bae abdi mah da ceramah geus peuting mah sok kumaha lempeng nah huntu. Nu penting mah jadi doa ti sararea. Ya Pak Ono goreng sangka eta warga. Abdi mah demi Allah ibu ka dieu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit. Ngan abdi mah sugan we da ka dieu teh dionang ku Pak Ono. Balik ti dieu teh jadi nama dulur. Geus moal bener jeung nu aredan kieu mah. Beki peuting beki teu areling. Balikan deui mun di Sunda jaja, di Jawa. Oh, kompak-kompak neng awas. Bekaskeun sok tong ditahan. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih. Maknya katamu monggo colok. Sing sararopan ece. Maknya torojol semah cek ibu teh monggo coloknya. Beduh. Naon maksad Bapak Ono atuh sareng sabojona teh namina? Hah? Ibu Nina. Anu mana Bu Nina teh nu ieu nu itu nu ieu. Oh ieu mah pala putra Pak Ono sadayana. Muhun sabariji Pak Ono putra teh? 2. Geuni ieu meuni reuteum saha wae atuh ieu. Atawa bojo nu kahiji nu kadua nu katilu ieu. Orai raka. Muhun. Maksad Bapak Ono naon Ibu Dina wengi ayeuna sareng Ibu Nina saja syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Ari ibu ti bumi ka dieu bade naon maksad teh? Sing tarik rek naon? Ngan abdi mah teu bungah dipolongkeun ku akang. Abdi mah teu bungah dipolongkeun ku abah. Mun ece ka dieu rek ngaji, mun ibu ka dieu rek tolabul ilmi, kunaon abah tita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Geus satengah 11 menit keneh ridho diuk dina kursi. Si horeng akang teh nungguan tita tadi lain rek ngaji, tapi penasaran hayang ningali abdi. Saya tidak butuh tepuk tangan Anda. Saya tidak mau merepotkan. Karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, tinggal isi abah nuna kursi di sisi. Cicing abah. Sok init mah bujur tah, bareuh tah. Menikah ya tampilana biasa nageran kana pangajian rutinan mah di sarung. Ayeuna mah bade ningali mubali geulis meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia.
Yuk akang semangatkeun, komo geus tengah wengi, komo urang ayeuna geus wengi teuing. Yuk ayeuna mah tong karna hoyong ningali abdi, tapi sarerea urang bade ngaji. Sing kompak bade ngaji. Bade neangan pangarti. Matak bahasana ge ngaji, bahasa kirata, ngaji ngahaja-haja neangan aji, ari aji pangaji, ari pangaji harga. Berarti ibu nu init ngaji ayeuna ieu teh jalmi nu berharga. Saha nu mere penghargaan? Allah Subhanahu. Oh, mata kudu jujur, ibu ka dia ku paono dibere duit henteu. Oh. Cek ibu teh di tukang bodo-bodo. Nu pugu mah urang mere duit kanina da kudu nyamungan. Jaba budakna dihitan kudu nyecap mere duit. Bener teu? Tapi insyaallah setiap langkah kaki ayunan tangan ibu nu init kana pengajian, akang nu angkat kana pangosan, buruh nati Allah, penghargaan nati Allah. Naon buruh ti Allah? Dosa dihampura. Mangkaning urang teh jalmi nu laloba komo awe sing kompak panggede-gedena kunaon awe gede dosa sabab awe sok gede hilap jebat sorangan jebat tarik rek ngerakeun gede hitut cenah da gede hitut mata-mata jadi dosa ari ocok keun pang ngajawab kitu ge rumasa eta teh. Malam ini Pak Ono bah, Masya Allah bangga bagja ke Pak Ono teu aya hiburan. Aya ge itu mah terbangan selawatan, teu aya nu joget, teu aya pongdut. Sok aya di lemur ieu pongdut. Naon ari pongdut? Sanes ari pongdut teh jelema ompong gendut. Ari aki-aki nu disarisi mah itu mah lain pongdut, eta mah pongpet nya ompongnya lepet. Ulama umaro bersatu paku aya kiai aya ibu desa aya nu kori ge aya Kang Haji nu gaduh pasantren gaduh lembaga matak luar biasa mulia keur Bapak Ono hiji amarobi sodakoh dilebetan ku sodakoh ece geus dipasihan cai komo eta mah aku ana geus tijara rungkel Uhun leuteun geus seep dahareun geus amring di ditu aya sau di ditu aya salak sok ku akang ulah diangurkeun da geus disodakohkeun halal. Tapang saena dina syukuran riungan teh aya nu kitu sodak. Ibu ge gaduh harta banda teh ulah sok nyaah ulah sok koret sok bikeun sodakohkeun ka saha mikeunna tuh ka ustad tuh ka ajengan tuh ka kiai geuning kudu ka kiai budak ibu bisa ngaji budak ibu bisa rarakatan salat budak ibu bisa ibadah ibu teh teu bisa mapatahan saha nu ngaurukan ustad kiai nabi mah teu langsung ayeuna kustara lisan ka ibu ngadangukeun ibu ti saha hadis nabi ayat Al-Qur'an tina lisan para ulama para qiyah matak daruakeun kiai teh sing sarehat paranjang yuswana. Kang Ajengan Munir, Kang Haji anu tadi ngalantunkeun ayat suci, ulah akak mararaot ece. Muhun paku maot ti payun mah teu hariwang. Kang Ajengan Munir ge bisaeun ngagantian jadi kubu. Komo RT maot malah ece jung we ti payun Pak RT. Da Kang Ajengan Munir ge bisaeun ngagantian jadi RT, tapi lamun ayeuna Kang Ajengan Munir wafat ti payun bade saha nu ngagantian moal aya nu mampuheun RT moal bisaeun matak lamun bisa manawar ka Allah nu maot teh wios Pak RT we heula bade paku heula mangga. Terima kasih untuk caina menit telat pisan geuning ece buhun tak ieu di pasien larutan da meureun abdi teh disangka keur sariawan. Di pasian nu kieu mah li mineral merekna asli nama ieu teh air putih, air yang sangat amat murah. Hapunten Pak Ono, abdi teh ieu teh da geus ka ditu ka dieu sapoe sapetik teh meuni hese pisan ibu istirahat tunuh ieu teh. Ke heula cicing tong riweuh sok nyahoanan atuh ngan biasana tunuh abdi mah tara cager ku larutan, damangna teh kunaon? Ku sare. Ngan minuman penghilang ngantuk adalah aya teu aya kopina. Urang teangan heula. Bisi nyumput di handap. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri
berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Hapunten Pak Ono sanes nyuhunkeun tapi ngawartosan. Mohon Pak Ono majikan nu keur bingung ngahulang wae nya cenah. Mohon matak aca ya keur ngajemanya nu bah ditutuh kudu juga ibu-ibu nu diparayun. Hahaha. Tah ciri ibu teh keur baha. Ah, bohong pura-pura. Ngan kudu ulah ningalikeun we kabingung jeung kasusa teh. Ulah jiga si econg di tukang karario. Jigana itu mah keur loba mikir meureun nya. Keur mikiran Mang Aang. Lain Aang Asep Aang Suran teteh. Sok. Ya cek keur ngaji mah kudu baha. Peperihun atuh urang teh di imah loba hulang-hulang. Hutang cenah. Gusti mata keur ngaji mah kudu loba sedekah. Aku mah eueuh we lah. Sok we ngajawab eueuh. Punten ce ari itu lalaki nu beh ditu harirup henteu. Nanti tadi eueuh sora geuning akang teh. Sok geura urang dicek. Ibu Araya repeh. Pak. Asa dileuweung Pak. Yo. Duh, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil baligh maqasidana ma madha ya wasi'al ka. Arek mual nepak arek mual arek. Bu Araya keneh. Wios ieu ngaji teu pikeun ka jam 2. Oh, mangga Ibu Wios saya mah tidak wios. Kaget orang dia mah Gusti balas semangat diajak ngaji teu pikeun ka jam 2. Wios. Tah nu kieu pakuwu warga paku luar. Berarti Ibu raresep ngabohong. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir ajib ya wasi'al karami maulaya sholli abada ala habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah la ilaha. Bacakan kalimat tauhid, satukan akidah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maulaya sholli ajib. Aa tepakana angerkeun we kieu. Khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa. Semuanya bacakan sholawat. Ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, urang aminan kusadayana urang doakeun Bapak Hajat, Bapak Ono sareng Ibu. Bapak Ono sareng Ibu Nina ulah waka ke heula dan can ngadoakeun ge mugi ku Allah ditambih barokah rumah tanggana sakinah
putrana soleh solehah ya Rabbi bil di bulan Maulid kelahiran Nabi, yuk ibu bacakan sholawat nih urang kenging syafaat karami sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Nu dihitan teh namina saha? Bapak. Oh Bapak. Cep Muhammad Kapa Haidar. Saya. Karena semua orang tua tujuan punya anak hanya satu yang dipinta. Hoyong budak teh saro. Ya. Bu, ibu 9 bulan mengandung anak. Neng moal lahir ka dunya lamun teu dikandung heula ku indung neng. Cenina tos ngandung murang kalih nu namina Cep Haidar. Sabaraha bulan? 8 bulan. Menang saha nu nyeuna? Menang Bapak Ono. Pak Ono mah awak badag, Pak Ono mah awak jangkung gede sagala nage mual bisa lalaki urang dia sina hamil mual mampu kan ukur mampu ngahamilan. Bu, araya matak hati-hati lalaki nu garaduh istri. Hati-hati bapak nu boga ayeuna pamajikan. Janganlah sekali-kali engkau menyakitinya, menghianatinya, melukainya. Naon sababna 4 hal nu bisa dipigawe ku awewe, teu bisa dipigawe ku lalaki. Naon nu 4 teu bisa dipigawe ku lalaki? Hiji, men, moal aya lalaki nu men, aya ge mencret. 2, kunaon lalaki kudu ngabanggakeun awewe, kunaon lalaki kudu ngahargaan istri. Sabab lalaki nu kadua teu bisa hamil tong boro-boro 8 bulan tingali Bapak Ono ageng patuangan lain hamil. Tapi kadut. Nu hamil mah ceunina, ece lain ce Ono sanes. Bu. Akang tiap malam Jumat nyengcre wawungkul. Da teu bisa akang mah hamil, teu bisa akang ayeuna kakandungan mangkaning lila akang mamangul beban sapangulan pare ku sorangan kaduga geus ayeuna panas cangkeng geus panas tak-tak mah dituna diencakeun reureuh ece 8 bulan ngahamilkeun budak mun kagok rek ka pasar osok dipihapekeun ka salaki heula. Pernah henteu? Sugan ceueuh teh bapak mi HP heula rek ka pasar. Anger we dibawa ka pasar, dibawa ka pengajian. Kompak ka kebon. Oh, ka mana-mana dibawa. Matak neng jangan kau harapkan neng hayang mulia dalam kehidupan lamun tidak menghormati orang tuh. Capek ngahamilkeun teh 8 bulan tingali ku akang patuangan pamajikan bekilila teh lain beki ngaleutikan kalah beki ngagedean. Tong sok dipoyokan ieu mah hamil pamajikan geus 8 bulan sare nangkuban geuleuh cenah jiga odong-odong jujulautan. Nyarek teh jujulutan kumaha atuh da teu saimang sare nangkuban beuteng antel kana kasur ai tarang jeung suku ngangkang nya ungklek kabadug suku pamajikan ku salakina muter jiga gangsing. Akang teh kudu mikir, akang titip di mana pamajikan geus pecah ketuban, setialah nu jadi suaminya, ulah diantepkeun bahaya, geuwat bawa ka bidan tong dibawa ka rumah makan. Dan nu katilu akang nu teu bisa dipegawe ku laki teh naon ngajuru, sanu rek ngajuru, ece. Cik abdi bade naros ka ece ngajuru nyeri henteu. Kupingkeun Kang. Ari Cep Haidar dihitan nyeri henteu moal naros ka Cep Haidar abdi mah bade ka Pak Ono we nu caket. Pak Ono kan eta bapakna atuh ece teh sarua geus dihitan atuh ka ditu we tu akang sok Kang hirup menyora. Da akang mah ngabingungkeun disebut hirup da rehe, disebut cengcerengan da oyag, disebut tatung da udud. Ari nyorah henteu jujur jawab, hei lalaki dihitan nyeri henteu. Tuh. Tapi nyerina akang dihitan tidak sebanding dengan nyerina istri nuju melah.
Rek teu nyeri kumaha atuh akang mah dihitan mah aya buruhan dicecep duit loba. Matak ibu ge tanu boga salaki teu daek usaha atawa nu usaha tapi hese neangan duitna sok dihitanan deui we. Sugan we aya nu nyecep atuh oce. Bawa isuk salaki ka dokter hitan. Tuluy di tengah imah didangkakeun digeberan. Yakin setiap nu liwat nyiduhan tah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, Kang, rek teh nyeri kumaha atuh? Dina patuangan ibu teh budak teh gede leutik. Sing tarik gede leutik. Cik, nu sok asup ka jero. Kaheula tong wakaseuri bisi pikasieun. Jeung eta budak nu rek kaluar teh jero. Gede nu asup, gede nu kaluar. Jawab, gede nu asup, gede nu kaluar. Tuh, Kang. Nu asup mah nya leutik nya gunul atuh. Nu kaluar mah nya gedenya gondrong. Ibu teh nyeri ribuan urat teh pegat Kang dina bubututan pamajikan akang. Maknya cenah ribuan urat pegat dina bubututan pamajikan akang. Nya pegat atuh da budak nu kaluar teh 3 kilo, ceuk. Teu saimang ari nu asup 3 on sok. Lain jorang mika hartieun we ku si akang. Ah, da geuleuh sok loba nu nyepelekeun istri atuh da. Terus teh Bu? Hei, hati-hati Kang. Jangan sekali-kali lisan akang menyakiti hati istri yang sudah melahirkan punya anak Kang. Bu, sok geuleuh abdi mah tuh da. Sok mangyerikeun hate. Ieu mah pamajikan kena-kena geus teu geulis. Bareto mah hayu we nyeunan anak malam Jumat di kekeupan. Ayeuna mah ningali pamajikan geus kieu. Akang teh kunaon Kang meuni jadi kitu atuh. Pamajikan ceurik. Unggal poe ngahing-hing di juru dapur. Tajam-tajam kata-katamu. Cicing tong wakariweuh. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Kenyataan pahit yang engkau rasakan jabatas ngajurutas ngalahirkeun akang meuni bebeakan nyarekan. Majar kontes cenah muni hayang ngeunah. Ye, hayang ngeunah kumaha? Ngajuru teh nyeri Kang. Riba heula encan kolot pamajikan di kekeupan kunaon ayeuna geus kieu lain akang teh atuh kekeupan da pasunatan ieu mah belum Jumaah pamajikan kalah ditapakuran. Ceuk kunaon ceurik nyeri hate ku salaki. Bareto masuk di kekeupan ayeuna mah belum Jumaah teh kalah ditapakuran. Salaki melongkeun pamajikan ya Allah, ieu teh pamajikan atawa kunti. Susu ditoel meuni teu oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah jiga ceplok nog nampuya. Di bawah dongko jiga salendro. Di bawah ngarengkol keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Si akang lain mah syukuran hitung-hitung ngegel baso urat ya tukang. Sok neng tak ieu tah nu make tiung abu teh. Geus narika encan. Hei eneng yang jilbab abu, gelis cantik siga ulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Ayeuna gelis, isukan mah jiga kitu tuh. Hei emak nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu. Bojo akang nu anak tilu mun seri koneng kaciri. Bu araya lanjut yoh kade tong beungha enon tong sombong ku geulis deui sukan memual geulis ce akang bojo ayeuna geus teu geulis ulah berubah ka nyaah ulah berubah ka cinta ari keur engal nikah mah aduh pasti ka mana-mana meuni berdampingan. Komo geuning dina pelaminan memeni silih toel-toelan. Deket muusan kumacek salakina teh di setiap ada kamu. Mengapa jantungku berdetak? Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Cek pamajikanat ibu da ditewel. Aduh Gusti aja demerenan elak dikitu-kitu menikat GR. Kumaha diciwit salakina tetepikeun ka boclek getihan. Ciwit mesra, ciwit menja. Kuma ditanya teh ku bojona, aa cakit enggak? Salakina teh kalah ngajawab, iwit euy. Gusti puguh nyeri yang diciwit deui.
ajaran ece ayeuna balik ngaji sok datang ka bumi salaki ciwit tepikeun kagetihan manya teu dicekek tabeung ibi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayeuna Mang Ono sareng cenina gaya rerendengan da cinta mah geus teu aya. Da cinta jelema mah teu lila matak neng ye ulah sok ngagugu cinta. Cinta itu teu abad. Cinta ete mualam. Mi kunaon cinta teu lila sabab cinta sokeuna kuseep lain setan. Maunya cinta di dahar setan. Masya Allah. Iya saha ieu? Ibuna teh Nina. Nuhun ibu. Jazakilah. Bade umroh. Gusti. Ya sareng bapak bade umrohna. Henteu. 3, 4, 5, 6. Ning teu jejeg. Ieu teh carogena. Itu bojona nu bade umroh mah. Bun eta teh ibuna cenina. Tapunten cenina. Da ari di alam dunia teh ku Allah teh dipasang-pasangkeun azwaja. Aya anak, aya kolot. Aya beurang, aya peuting. Aya awewe, aya la. Aya kaler, aya wetan, aya buhud. Maknya mamahna cenina mere cenina henteu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saha nama teh ibu saha namina? Hah? Bu Idah tos nyontohan luar biasa. Ku sodakoh mamual ngurangan ce. Sanes kamu abdi teruskeun Kakang Ajengan Munir Kakang Haji. Abdi mah demi Allah gaduh pasantren ece ti kawit pondasi teu pernah proposal. Sur pun biang haram teu meunang. Aya we nu mere di arah eueuh mamual menta. Da abdi mah teu nyuhunkeun ngan dipasihan. Insya Allah mah haji, Pak Haji iya manfaat. Abdi nuju bade mondasi, bade ngadamel jalan, kang umurang kali santri supaya henteu kana galengan. Upami bade ka kamar mandi, terus bade ka lapang, ayeuna teh nuju ngadamel jalan tos tilu dinten, peryogi batu, peryogi semen. Masya Allah peryogi keusik. Ieu Bapak teh hatur nuhun ngan kurang keneh. Insya Allah Pak Haji komo bade ka Mekah Pak Haji mah. Masya Allah Pak Haji. Mana kozal malun min sodakotin baliyazidad. Harta nu disodakokeun mah ibu moal ngurangan. Ku Allah bakal ditambah. Tong amin da ece mah henteu merena ge. Insya Allah. Taya cenina nuju baradami tingali aja. Keur kusual kade eta budak, eta nu budak panyecep eta ulah diganggu. Bu, arayaya, yuk akade, Masya Allah, Pak Ono ajar nuhun, hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akur tejejeg, ganyil, kudu 10, oh dijejeganku ieu. Bun, sok atuh bade mah bade. Bun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijejegan. Leuwih hiji, amih jejeg hiji tamahan deui. Mani sagala pisan nawar. Nuhun Pak Ono, ada Pak Ono getos uning ngadi lemur abdi. Sok tabis aya murang kali nu teu gaduh biaya yatim piatu ka abdi keun we ka ditu ce. Tanpa biaya. Di mana alamatna? Taroskeun Kakang Ajengan lah. Antar we ku Kang Ajengan Munir sareng ku Kang Haji tuh geus terangeun ka ditu ka pasantren abdi. Doakeun ibu pun bapak pun biang sing sarehat paranjang yuswana. Pendiri Pondok Pesantren Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Cek ibu nu tukang cenah meureun kapan Bu Haji mati Pangandaran maka pungkur ayeuna mah kupun anak di Pangandaran. Mun neng hoyong terang pantai Pangandaran telepon we putra Bu Haji namina Adikri da budak abdi mah jeung laut teh caket ibu matak jeung nyiroroki dulu ge kapi uwa budak abdi mah. Ibu tos akade Kang jangan menyepelekan jambang hieuna ti istri 3, 4 nu teu bisa dipigawe ku laki teh nyusuan. Hok. Osok akang nyusuan. Osok nyusu. Tah kitu cuk.
salaki kedul darah teradek sholat berjamaah teh da teu kudu meuli obat obat nama aya di ibu salaki teh kudu loba dibere sumanget lain susu waktu dibere susu mah kalah ngagengel di imah lain kalah sholat berjamaah Kang teu areling da ibu-ibu mah Ece mata kadenengnya ayeuna gaduh suami teh ulah anu kasep da nu kasep ge salaki ibu tingali geus kolot main beki kasep beki kasap hok dapat ono ge kapungkur mah teu kieu abah kapungkur mah teu kitu hok mun ayeuna neng geulis mun ayeuna aa nu di panggung ayeuna kasep tunggu 60 tahun yang akan datang moal beda jeung abah nu di tukang tuh maka kudu kuda disombongkeun geulis titipan kasep titipan dunia titipan jabatan titipan semua akan dikembalikan innalillahi marah raot nu ngora maut nu kolot maut kiai ge milu ngurebkeun milu maut rek saha nu ngurus atuh salah rombong atuh di alam dunia tah disontohan kumaha haji ayeuna teu sombong gaduh harta teh disodakohkeun ibu ge tuh kakang hajengan sok gaduh pasantren nu boga geulang geraja ruhal bikeun ka ustad tuh ka guru ngaji da kiai mah tara buburuh atuh ece ti mana ai budak ibu kudu diwuruk budak ibu kudu bisa ngaji giliran geus bisa ngaji ibu meuni teu mulang tarima sataun sakali mah teu rugi beulikeun kiai teh sarung BHS nu 1 juta ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan pantesan di lemur abdi ayeuna loba kiai jujur aca paras ibu itu mah tita tadi da ka kiai nyebut jurig hei aca kade nu gigireun ulah di deuketan tah si kabawa virus aca teh naon atuh tujuanana jalmi anu gaduh putra hanya satu ayeuna Bapak Ono lain kopeda seueur dunia jeung harta hoyong didoakeun murang kalina supados janten murang kali anu mun ibu boga budak hayang soleh keh heula solehkeun heula indung jeung bab nah sing kompak solehkeun heula indung jeung jadi salaki kudu sol pamajikan kudu soleh matak neng ulah neangan pisalakieun anu kasep neangan pisalakieun mah anu jud anu sol nu tanggung nu gede akang boga pamajikan ulah kena-kena geus berubah kecantikannya mengkhianati menyakiti tepikeun ka kieu bahasa teh cik atuh cenah pamajikan teh atuh sing hideng tempo tabeungeut teh meuni pinuh ku kokoloteun urus eta awak teh punten Kang tong nyebut kitu mikir akang cantik itu perlu modal Kang nah kakuping ku akang nu keprok teh korban teh sok ari bahasa atuh da cenah meuni mu eueuh kahayang lain dangdan atuh rek dangdan kumaha duitna ge eueuh akang kudu mikir meuli udud 3 bungkus sapoe geus tong arudud duit teh bikeun ka pamajikan jeung meuli skincare setuju ayo mah pamajikan kudu dangdan kudu geulis gawe dibelkesakeun ka kebon ka serang ka sawah yeuh akang teh mikir pamajikan mah teu kudu digawe da teu meunang bahagiakeun senangkeun tong boro-boro macul tong boro-boro ayeuna tanur masak ngistrika gegeroh nyeuseuh ngurus anak eta teh kewajiban salah geus ece tong ngepel tong ngejo tong masak serenkeun ka salah setuju asa dibela si eta cek sok geuleuh atuh da ningali laki teu mikir urang Mang Gusti giliran unyak anyuk nyarekan ari maneh teu mere pagawean nguseup jeung gapleh ai buburu henteu matak salaki itu masing buru-buru paeh we ceu na paeh kedulna aduh ibu lanjut sok pindah we ke lain hati akang teh da pamajikan geus hamil 8 bulan geus ngalahirkeun geus turun mesin geus butut deui milih deui awewe nu sejen punten Kang akang bisa kitu meunang jeung nu kolot bener teu da moal bahagia Kang lamun teu bisa adil poligami teh nu puguh mah kalah kasiksa di abdi geloba tatangga nu poligami sugan tarik bahagia kalah parasea
nu kolot dijenggut ku nu ngora dijenggut ku nu kolot. Marebutkeun naon atuh eta para sehat nu kolot jeung nu ngora? Hiji marebutkeun kanyaah ti salakina. Edan ieu. Neng tong diturutan aredan tah. Naon marebutkeun nu kitu patut. Geuleuh-geuleuh teuing rupana geus. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngan lamun ibu hoyong soleh barudak titip ibu adibu auladakum ala salasi khisalin mang ono ece akang budak hoyong soleh teh didiku tilu. Hiji hubbillah budak sina cinta ka Gusti, hubbi nabikum sina cinta ka Kangjeng, wa qiraatil Qur'an budak sing tiasa maca Al-Qur'an. Ibu teu bisa ngadidik nak serenkeun ka kiai ka ulama ka ajengan. Aya di dieu madrasah pasantren sok PAUD ai PAUD teh naon? Pendidikan anak usia dini. Di abdi mah jam 7 teh PAUD teh jam 8 paling telat diantar budak teh kuninina geuning nya incuna nu PAUDna teh mare ka mana ieu cenah nganterkeun si Puan ka PAUD jen. Aya di aya mampu ada. Hah? Aya. Datang nanya ke istri lah henteu. Sok ka pasantrenkeun urang teh tong gengsi anak bisa ngaji, justru urang teh kudu bangga anak bisa ngaji. Ulah gengsi anak bisa ngaji, kudu bangga anak bisa ngaji. Rugi mun anak kan ukur bisa nyanyi. Yang dibanggakan anak orang bisa nyanyi. Emang ibu keur sakarat engke butuh anak nu bisa nyanyi da moal. Sugan ece teh keur engkak-engkakan sakarat. Budak nu bisa nyanyi teh torojol datang, "Mama aku persembahkan lagu yang terakhir." Hek budakna teh teu solehah kalah jadi awewe runtah naudu. Aya awewe runtah. Apal teu? Nu kieu teh geuning ieu. Panona alus. Sok da moal teu nyambung jeung nu aredan mayu. Sok ulah kapalang aredan mending kabeh we aredan yuk. Ditempoti hareup ti gegir. Asik tuluykeun ngan hanjakal kalakuan. Asik gunta ganti ateu sirikna anahakuna nu geulis loba. Lanjut nahakuna nu bangor loba. Bener sigana mah ngarasa asa aing bisa payu atungtungna jadi cilaka kulit kelir koneng. Euy huntuna bodas tipung biwir berem-berem panon coklat. Geus areling keur ngaji. areling. Yeay, meni bangga anak kikituan gunta ganti jalu jadi jablay. Jerkut 15.000 toto jerna jukut. Tong bangga. Tuh bangga mah anak ngaji di pasantren maca Al-Qur'an bisa. Ibu teh engke teh engka-engkakan torojol anak nu tas masantren maca Al-Qur'an. Ningali bapana keur sakarat teu tega. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ditalkinan ku budakna la ilaha illallah, dituturkan ku inung bapak nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa indung jeung bapak bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro leh mimpi heula mun ibu hayang budak-budak soleh, hayang boga budak solehah. Mun ibuna teu solehah mah moal budak salage moal saroleh. Udah ece mah hareupeun salaki, hareupeun anak pasea jeung salaki. Aya nu kitu Kang awewe. Yuh, ari hayang jadi wanita ahli surga, tuh tinggali hargai salaki. Hareupeun salaki teh banggakeun salaki teh, manja salaki teh. Mun ibu hayang jadi ahli surga, kunaon ku bahasa ngobrol hareupeun salaki tong bari popolot. Kena-kena salaki teu boga. Tuh, Kang. Nu kieu teh ada uang Abang? Tidak ada uang Abang? Ayo,
salaki balik ti kebon ti sawah teh papageun di lawang suntangan 8 kesangna salaki nu tas datang ti sawah watir tingali meuni jigaranginang bubuk suku jebrag huntu koneng tongong hideung bari mangul naon mangul gagangna da pacurna mah ditungtung ece lamun salaki datang akurkeun jeung pamajikan akang sarua tuh papageun tepi kalawang butuh hate anu senang dibarengan ku senyuman osok tara tuluy udaran bajuna tau cok tuluy susutan kesangna dihihidan salirana taros naon kahoyongna osok tara akang bade ngaleut heula akang bade tuang heula akang bade kajamban heula akang bade ka kamar heula osok tara cek si bapak tara pisan cenah ayeuna osokeun biasakeun sok ladang ngaji balik ngaji ka imah datang ka bumi ece hareupeun salaki tong popolot sing kompak tong jamed tong bakat tut hareupeun salaki mah ibu teh sing daek ngadang danan diri ladang ngaji dangukeun obrolan salaki hasil ngaji lain ngadangka emang salaki rek atoheun da kalah sieuneun ece ieu pemajikan cenah balik ngaji timang ono jadi edan can ge asup ka imah nalawang panto geus kieu bedul cek salakina teh itu aya bakakak hideung nya hideung tutung deui sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad ho kade bu anak teh dididik ku agama mah cadu budak teh moal soleh paingan cek Arno Tinbi the lesson indispensable of for a human being. We saw it, the existence of man was impossible. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Kaarti henteu. Sarua abdi ge henteu. Eta ge sakitu-kituna mun ngapalkeun paranti pidato. Lumayan piduiteun. The lesson indispensable for a human being. Agama jadi penting kedudukannya, tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggupkeun ngaluarkeun solusi, satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Pek we jawab naon Kang? Negara urang teh kieu wae, salaki geuninganan kitu wae, pamajikan geuning kieu wae. Jawaban kunaon budak teu soleh wae? Mungkin urang jauh tina agama. Waktu pengajian rutinan teu indit, waktu sholat hante, lohor pogog asar hampa, maghrib tunuh isya tibra, subuh kaberangan, naudzubillah di dunia sangsara di akhirat cilaka. Bu, ibu, sok salaki jurungkeun ayeuna masih ngaji, boga anak tungtun ku akang, boga anak tungtun ku bapak sina berjamaah. Oh, lamun leur tinggal mawa itu. Lamun poek tinggal makel baterai, lamun hujan tinggal make payung init kamas, mapai jalan, tok nyora ngajugjug ka hiji masjid, kapan rek salat, rek neangan pahala ganjaran 27 darah, teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Mual capek kang lamun geus akang gaduh tujuan dina hate hoyong pahala 27 derajat syaratna kudu salat babarengan berjamaah di masjid. Hujan angin dar-dar gelap ukur payung nu ngiyuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing akang nu dibela iwati pahala leueur belan mawa iteuk poek makel baterai hujan make maksakeun angkat kamas. Lamun leurnya nak itek, lamun poek makel baterai, lamun hujan make maksakeun angkat ka alus henteu ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid. Henteu tuna we di luar payung nama ece. Alus kumaha batur geus Allahu Akbar salaki ngengclek di jero masjid nya kelep payung. Areling. Parah aredan kieu. Paur di sanghareupan kuno aredan sieun ka bawah GR aca
Teu nyebut gelo, paku pang tewakeun ieu nu nyebut gelo. Ah, sawe nu nyebut gelo teh si ibu nu make tiung hejo. Pokona mah kudu dicekal. Atuh dicekek mah paeh ari aja. Bu, kade budak didik ku aga. Salaki kudu soleh, pamajikan kudu soleh. Amih keturunan ge soleh. Hah, insyaallah rumah tangga bakal betah, adem ayem tentrem, harmonis. Cek. Oh, cek. Osok jeung salaki harmonis. Romantis. Ari pasea osok. Oh. Tong boro-boro ece abdi ge osok pasea. Manya cenah tukang ceramah, ustadzah juga manusia biasa. Oh, kamari ge 2 poe abdi teu ditanya-tanya ku salaki. Asli nyeri hati ta cenina abdi mah terluka ieu hati. Datang-datang ke rumah capek balik ngaji salaki kalah molotot. Di mana cen Umi? Ari abi kunaon molotot kitu? Pan Umi teh tos ngaos. Bohong. Kayak heula ari abi kunaon jadi kieu hoyong kopi. Tok. Hoyong nenen mung. Hayong naon atuh jujur hayang ge Umi tas di mana? Tos ngaos. Teu percaya. Kunaon pangna teu percaya? Maknya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat. Atuh punten Pak Ono punten. Punten. Abdi mah sanes nyuhunkeun ngawartosan ieu teh Pak Ono. Muhun, pokona mah abdi mah nitip ka Pak Ono moal barang suhunkeun ngan nitip ti ayeuna balik ti dieu tong nyieun pipaseaeun deui. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, daripada abdi engke jeung salaki pasea. Cek salaki teh ti mana uyah kieu? Pan ngaos ti ditu. Ti mana? Kuningan. Waduh, wis na ge ti Kuningan mah dina mobil teh sok aya beas, aya peuyeum. Punten Pak Ono, abdi mah tadi ge terus ngaos abdi teh cok. Uhun tuh di ditu aya peuyeum, aya beas tinggal gerana bagasi. Kitu. Nu atos mah kitu Pak Ono nu atos mah. Cenah Pak Ono teu acan ulah sok mikiran nu acan. Sok we ngemutan mah anu atos geura turutan. Tong kapalang atuh da sodakoh aya pangajian nuju silaturahmi eukeur mata kriungan Pak Ono la khaira fi kasirin min najwahum ila man amaru bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tilu teh aya nu dilaksanakeun ku Pak Ono, sodakoh, pangajian, silaturahmi asal urang tujuanna sarua karena Allah supados naon nu'tihi ajron adima, Allah memberikan pahala nu berlipat ganda. Doakeun Pak Ono sakulawarga mudah-mudahan sagala rup induk korbankeun sing janten tabungan amal ibadah dipayuneun Allah Subhanahu wa taala wasilah barokahna palaputrana saroleh sadayana amin ya robbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana cicing ece tong waka cengkat tong waka angkat tu geuning jurig mah geus ngajungjung bujurna tuh. Hon, da jurig masuk sieun ku doa ece, matak sok balik we ti heula jurig mah. Encan doa pedal mah geus balik ti heula. Matak bisi aya jemaah nu uih ti payun encan doa eta teh ngaranna mingat ece. Manya jurig ngelek budak. Hapunten Pak Ono, hapunten teh Nina. Bili abdi teh dugikeun kareng si abdi bade teras ngabujeng diangkat. Margi abdi enjing jadwal di daerah Bekasi di Cikarang. Tabuh 7 kedatos aya. Abdi teh acan istirahat. Jabi wengina kedah langsung enjing teh ka Bayah ka Provinsi Banten. Da kedah nama ayeuna ge jadwal ti abdi teh di Sumedang ece. Kunaon atuh teu ka Sumedang sapaparat jalan abdi peuyeung nepakan tarang. Rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang. Puguh we ka dieu mah ku Pak Ono dionang. Insyaallah ece balik teh moal hese narima amal kasayan ece. Ah moal bener si eta mah ece. Buhun mangga nyangakeun ka Paku tak urus tah warga nu kararieu teh. Sok rek di ruqyah, rek di infus. Mudah-mudahan ibu dikempelkeun syariatna ku Pak Ono. Hakikatna mah urang teh ku Allah ayeun dikumpulkeun teh urang sing dikumpulkeun jaga dugikeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah sadayana. Oh, betah entos ge tepakan terbangan. Tawasalna bibis wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah riya Allah Allahumma sholli ala
Baca sholawat syifa. Tibil qulubi wa dawaiha wa afi. Sadayana sing sarehat nu hadir ngawas ayeuna, khusus mahaji nu bade angkat ka tanah suci, sing disehatkeun ku Allah, dilancarkeun ngalaksanakeun ibadah umrohna, ditebihkeun tina panyawat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Gusti urang sare Kangjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab Quraisy tarikan Ramana Gusti Ibuna Siti dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah. Salatullah ala toha Rasulillah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cipeueuh jalan ceurih meuli kupat di abonan, pepeueuh pami marulih ulah ngupat ka awonan, sanes hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.